Iya sayang, ya nanti beliin. Benar, apa sih yang gak buat kamu? Jangankan mobil, apapun beliin. Iya sayang, yaudah ya, mau lanjut meeting dulu. Udah sayang, sekarang yuk. Iya sayang, nanti beliin mobil, kapal, pret sama ke warung oge nganyuk kene. Anu jambah mama ngarti. Mari teh ngaranna teh strategi. Lain strategi eta mah ngawadul seru jeung ube. Ube. Heuh, ube ukur bangus. Gas. Tong da ribut anu mah. Bayar nu maneh tempo katincak. Bayar naon teh? Tuh tempat tuh nu maneh katincak bayar 2.000. Akan tas ya. Sarua nu maneh katincak. Akan tas ya oke. Licik mana mah? Perasaan mah nurang macan biji-biji aja. Bisa katincak. Oh, licik mana malut ah. Pan tadi pas man telepon kurang dipajukeun. Pokoknya mah ingat bayar kemana sorangan dan main majukeun ge. Kantun we beli mobil 2.000 ge teu kabayar. Bayar Karim. Mana ge bayar Agung? Rek tah urang mah katempo tah 2.000 tah. Oh, katempo lah geus. Nah, 2.000. Oh, 2.000 macam 1.000. Sorangan ada seorang datang di situ. Coba Ben, kamu pusing ngegel, gitu ucing ngegel. Ucing mah ngoek teh ngegel. Mau mana itu? Kumaha urang Babe? Hayu coba sok. Sana teh nu Babe? Tah silut pi. Anjir sialut tega mah bet kebetulan sorangan. Pan sepupu aing teh keur geunah-geunah ngamusik bari joget. Bangsa atuh joget soranganan siga nu gelo. Wah, ngaledek ieu mah. Manya nu gelo aya ganteng cara urang kieu. Yang utah aing ngadeng lagi. Bieu maneh nya make joget soranganan. Pan urang teh keur diajar joget BTS Korea lain. Eta geuning maneh apal? Atuh dasaan mana teu apaleun. Orak beureum ge apaleun. Heuh Tegung. Teuing urang mah teu apal. Maneh teu apal BTS ya? Teu. Wah, dasar kupar. Emang maneh teu apal BTS, Gung? Naonnya BTS teh? Batur sarelin. Anyir. Yakin ku pernah teh mah, Gung. Mereka teu apal BTS ajan. Naon ieu? Aya saramek ya. Si Agung teu apaleun BTS. Benar sih Tegung tapal BTS. Ngerakeun ting siem. Ibu gara apalun. Tuh, si Karim ge, bego-bego ge apalun BTS. Emang mana nyawa BTS? Jangankan BTS, manajer lagi orang mah apal. Wah, beneran mana apal manajer BTS? Oh, emang naik nanya. Bantuan tuh orang yang jadi anggota BTS. Oh, yang jadi anggota BTS, gampang sama. Aku mah caranya. Gampang pokoknya ngilu wae sukaan jeung urang kayak kurang natekeun ka manajerna. Serius tuh? Serius atuh. Urang hayang turin jadi anggota BTS. Gampang mun wae sukaan tah jeung si Bayu, kurang didagoan di pengkolan. Gila jadi anggota BTS? Yes, jadi artis. Ngiluan lagu malah. Hanguk bisa katipu. Oh, dasar kopar.
Jelema teh ikut sedang dari gini. Kalau aku tinggal nanti. Iya, pandangan helanya. Kapan lagi jadi anggota BTS? Wah, bola naik buru naik. Kuatnya mau duaan. Kuat itu buru naik. Naik bola tanya kan? Naik buru. Bisa mas? Turun. Sudah pilih? Enggak, kita turun. Berat naik. Mana itu? Turun naik, bro. Itu di mana tuh? Turun. Asal terpercaya aing Lut. Bebeungeut anak kucel gitu aing. Alah, tuturkeun lah. Ayo. Waalaikumsalam. Rim, si Sinarion aya naon ya tadi yuk? Iya, nyata orang mau ke babaturan tah yang jadi anggota BTS ya. Waduh, kebenaran pisan, orang keur ngebutuhkeun anggota baru. Wah, jadi yang jadi artis orang baik. Secara bisa sok itu kenal lah. Tohir, Putri. Tohir. Bayu. Oh iya, nu arek jadi anggota BTS teh. Oh, mun Pak orang duaan. Geus nyaho can cara-carana? Nah, dampil Pak tinggal jogelin. Joget. Lain joget ngasol sepatu. Masal sepatu. Mana arti itu? Tuh, jadi kana masal sepatu. Maksudnya aku mah Pak? Heueuh, pan marane teh yang jadi anggota BTS lain. Hah, terus nah jadi ngasol. Pan BTS teh barudak tukang sol. Oh, jadi lain boy band Koreanya? Lain, dain mah teh nyaho eta mah. Matak diro kita tadi. Berarti orang ketipu. Oh, tak gara-gara si Karim tah. Cenah main jadi BTS, tapi jadi tukang sol. Emang hal emat teh belajar BTS? Oh, orang mau manajer BTS. Maksud orang teh BTS Korea, lain barudak tukang sol. Nyata ingat lah tuh apa arek Korea mah. Temen lem Korea mah apa? Ini tuh ya, mah bener mah dah. Balik. Arek ka mana balik? Para jadi anggota BTS Lin? Jadi.